Sungsang jadi lain saja jalan hari ringan Kang Wadi kawas nuker ngabang berangkeun bari ngabang berangkeun hate dek teh euy naon ke ngabang berangkeun hate akang bapak dewe kapuragaan naon panyawa tu damang pun bapak parantos sasasi setengah naon panyawatna ya akang ai mimiti nama hareeng ateu juru soca dinas juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama ayeuna teh geus sagede duegan geus ngimbangan kepala moal tumor mah kitu heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh tumor anas tumor ganas teh deing lamun tu kocea we jatang tos akang atuh 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui ayeuna teh boa-boanya teu bisa mapah eta teh pun bapak teh nyatang tos ai soca kagak ma jerit teh cing cenah jang kumaha geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh tah popokan ku surabung sugan ka dipopokan ku daun paria walah supaya tiis malah meureun eta manu jahil kain kumaha kan cing cenah bapak mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh aitaeun lain wah kalah buru ada kokotor eta teh mah heuh nya teh kitu cing perlukan karbit teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha ku si gareng kan da si gareng mah percayaan keneh gini ari manehna mah bener pusaka keris baheula teh di mandian dicak-celak dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapak atunya heueuh da panyakit meureun teh mah keris kotor komo baheulana meureunnan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon untung teu lolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu sote da ayeuna mah geus zaman kamajuan zaman canggih zaman kamajuan atuh ayeuna kudu kitu dokter we nya bener kan modern ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh pugu kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cetak elektronik boh media cetak geus nyebar yaku teu meunang beja bener nya asal urangna we leukeun urang ieu loba animisme dina zaman modern ieu nyata kitu burung kasih dawala ka dieu kitu nya sok atuh Kang urang hiburan ieu ngahibur panganten ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek anjing pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit sae urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan amin lahirna batina heuh kadena gitu dah alah sok sok yang wani sok aya walepatna komo sapertosin adi kandang sunaria tuna budi sisi pamarti ya kalau yo tete ayo rasa panggulna pada rujuk kabantu terus yakinna
puasa tiga meserakan di kancana nyanggakeun sama sim abdi ka sadayana untung rokona murah. Doh. Duh. mula sarana dunungan kecampur raja ngepak ulangan pinter nyari sangkang layak karasan Hup siap nganyen bisa capek ke nih hirup saja Dari mana pucuk tinggiran. bieu kan nutukeun di sagong deui Lagu dewe ke apa lagu pupulanna beta. nyata tuh geus teu nyaho di ngeunah bangsa urang Geus eueuh rasahan we kan. palingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan Paingan. mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan Ada benar. tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh Benar. ulah wakan nyalakeun batur Orang batur gini kan. ihdina siratal mustaqim Naon teh Kang? eta teh ungah salat diomongkeun dina Fatihah Moho. hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia Paingan coba cilaka tuh mo. ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus Benar. Disediakeun rahmat. ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teh mah ai supirna balanga mah ngareti kusruk Anger cilaka. eta utamakan selamat memilu nongeng deh Akhir cerai. Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge Benar. contohna urang boga balong Kumaha? wur weh eta para blauk teh dikabalongkeun ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan benar orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui ta kanu diparaban ku urang benar kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke kumaha dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas simpen aja di ditu tuh di nu herang caina ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair jae kayu tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah atawa ieu mah keuyeub tah ieu mah keuyeub tah di kitu sia sok
akhir tidak pagawean teh bener kan ya air rezeki mah ngilu dahar teh milu di dunia mah dahar kabeh oge boro-boro kitu sesatu nu mata kumaha atuh sangkan urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu ka dulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana tembok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contohna makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh mana teh lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui tak kana suka ngiring teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta kan ditema deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa mangpaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah kari ini ti mah bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si orang geus teu ngawiwirang batur sia teh si orang geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan wah moal jangan menjatuhkan nama baik saya moal sekali-kali deui ya nama ari suka dia mau ngamak tadi namanya teu ngamak aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab cirina manusia ceuk Allah pangandikan Allah cirina manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan tah eta cirina manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ulah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup tarong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cek
bener nama unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda ay garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apa hiji awewe teu apa karena bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta di toko besi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending make uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pegia-gia berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh teh hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha Karaja Prabu da Siliwangi mah eta mah pagawean silih sengitan silih pajukeun teuing saha ngaranna mah gelar jadi ai Prabu kasaha Karaja ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir ai memeh Malik Yaumidin naon iya kana bodoh teu bisa lain memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahman Nirrahim Malik Yaumidin ai Ar-Rahman Nirrahim naon hartina cek Akang welas jeung asih ai moto Siliwangi naon welas asih Sili asah Sili asuh Sili asih gini eta barangna mah anger eta bahasana nu beda teh beda sebutan pek jelema anu Sili asah Sili asuh Sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya maksudna kumaha ceuk Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus Sili asah Sili asuh Sili asih tang aing aya di dinya hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah hayang dewegannya Kang bener tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi sing ngancik dina diri sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna bener Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing cek urang Sunda ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung sote ai ceuk urang Inggris teuing buat teuing cek urang Inggris mah barangna mah eta kene euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruana eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika anu panggoreng patutna nya asin meureun asin sarua aya gula amis tuh
nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua sajajar pajajaran disebutna oh eta rasa teh sarua cokot mah sarua na we atuh ulah perbedaan ya kan bener ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta keneh sesebutanna mah pada eta keneh malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna bakang hah naon cek aneh cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung aya anu baruleh harita teh percaya cenah dijahit we marukana geus asak tak anu geus asak mah urang Sunda hideung teuing teu nya sawo mateng disebutna tuh jadi pegek teuing henteu mancung teuing henteu tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku urang Sunda aduh ampun sebagai ulah uang tahajud nya bener Kang yang bejakin ke padada aduh ampun tah kitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkeun bersihan hate urang bersihan baju kitu tanya bener Kang kudu dewek bersihan mah kitu sote ngabejaane kasih lain ngelingan jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungku tapi kudu nambahan ilmu syakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawaeun balik cek polet tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan pikiran bahan pikiran pikiran pikir keselamatan urang tilunya ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari saagama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngaberontak nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kejadian cara nu geus bisi jadi mamala ka urang-urang keneh jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 24 jam naon 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui bae dicarekan pege kudu mancung mah bener Kang waspada sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah awak disebut musibah musibah da jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu eta mah kapereungpeunan sarua jeung boga salaki kajarikeun nya meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keuneh cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak gitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin si ari mah kana hianat deureun nya kitu teh euy saya ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya mangga moal Kang ayeuna isin ku Bapak Wahyu Effendi itu isin hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih
Izin ku Pak Oh. RT. Izin ku Pak RT kan. Izin atuh ku Pak RT. Nya, kue yang atin. Wasir nasib ibu nenahnya. Naon? Pek, siapa pek? Khawatir nasib ibu nenah. Oh, heeh. Heeh. Watir ku pamajikan dewe ku ngapoe ngan ukur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya payah kayak kelengen depan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna? Akang, Dewek mah mung narima murah ngadalang. nah hari Akang. Wah, anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun. Kira kebagianana Kang nya. Kabeh kabagean sararea. Ame rata. Nya, keun bae aing masa bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener Kang. Gitu. Jutaan. Duit gede tenaga. Pek nu 2,5 juta mah kapasep teruna. Insya Allah karena suka balik ke wayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh. Oh nggak sehat. Nge-MC-an. Gitu. Atina naon hirup mah? Mawe Heeh. rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya. Amin Kang. Amin. Alah. Di sini ieu sing pajeng deul. Di dieu sing pajeng deul. Hey. Menikah rareueung sorana. Naon? Mana di nuki aya sora doser? Di VCD. Bot. Toh, Oh aya VCD Rapli. ini suara kayu putih. Bot. Wah, toke, bro. Bot. Oh, dah Wah, Kang. omak, meureun. Omak. Angin gede yeuh. Ulah kaget, Bot. Suara tutup tarason. Bot. Uy. Naon teh belentuk kitu? Ingat tuh, apa bisa dedengean itu. Bot. Atawa manuk beo. Kompak sih di Temalas. Bot. Heuy. Gimana, heuy? Oh, Saseling. aduh. Sah aja. Kayak gitu almarhum. Hei, Sada Kang Kosin. jangan ditinggal. Penting ieu mah urang lahir kurang we. Sebot. Syah. Di mana, Har? Sasi lain. Saseling. Tunggu heureuyang dewek, oi. Dewek keur bingung. Ah, diluweung ge mah bawa-bawa deh. Oh, kadekang nah. Bukan kawani ya. Keur kieu teh nya datangnya alien. Alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien deh. Oh, turun ke dunia ulihnya kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belah mana kadipaten. Bedi tuh. Si Ana mah dari alien. Tibayah teh ngulon. Oh, alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya euy. Luka teuing Kang. Restoran itu gitu mau apa? Suara Sah teh nu tadi teh euy. Paling si lain. Teh maukeun wujud seuing. lamun jama. Untung nyalukan ke kejauhan darinya malah laki. Nah memang aing teh sieun. Etika pakai. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya cerang. Aja serang neangan lawan. Aing saumur hirup canyaho digetih sorangan. Wah, Sok. Pangdodetkeun beuteng aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. Harus ilmu nang tangtek. oh iya ono. Emang aing teh sieun. Kira-kira aing mah gitu kemana? Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. Percaya. Di pinggan Dani aya jago ngaranna Gatotkaca. Eueuh. Depak kan di harapan aing mah. Di Jemrod ku aing. Emang da aing sieun ku Gatotkaca?
awal jebron ku aing mah kecil geuleuh aing Gatot kaca teh dudungan aing bager eta teh ATM kasep ongko berehan ongko hese neangan dudungan aing cara Gatot kaca geus ya gelo heuy aya kareuwas geus ya geus kan bade ngahapunten ka abdi nah sia geuning ceurik teh biji cimatanyaan bisaan maneh pun bapa udur naon pun bapa teu damang sakit bapa maneh geuring aing teh babari jowo Cipanon Punten agan pun bapak udu atau damang bagja agan nuhun agan mudah-mudahan agan cing panjang Yosua agan peperihan pun bapak atau damang ningangan sila habdi wae belum selesai mun-munan dengan nyautan ge geus sabaraha poe bapa maneh geuringna kan parantos sisa-sisa tengah naon panyakitna baru si sabulah sampai ieu teh socana sampeanana baru senal oge anu hiji nomor 42 hiji deui nomor 73 laras agan sanes akon-akon sanes ocon pun bapa teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palai dilayan heula ku para gegeden maksudna mah bade nyuhunkeun dihapunten bilih anjing bilih pageto ngantunkeun alam dunya watir geus kitu mobil acan tega abdi teh sing jadi budak yatim can siap acan tega abdi tega jadi budak baong salilana camplak akolot kan ngahesekeun ka sepuh kan bisa mulang tarima ai kolot kajaman teh pan dompetna teh dirah-rah teh artosna teh leuheung lamun disesakeun duitna dicopot ganti ku seureun tong nyiniran ai kaget kunirahan ningali ingkang kasranok satenaking marga
Semangat piatur diterima mut ti abdi ge teu kantun terima lola duaan we abdi teh ulang syukur bagja kumbayangan kumaha maneh menang pansen milarian paman Arjuna teh wah lapur ulang juragan pangaulaan teh kalau biasana pan upami bade angkat-angkatan teh pan sok nyampeur ka abdi ge mah teu aya ulang terus serat-serat acan susul ka anu pan kitu biasana ge gitu nanging ayeuna mah lapur ayeuna mah nya Islami Ot lah maneh nyaon teu naon lah Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya lu gaya geus tilu panggung teu aya acara nya teu aya Pak Kangjeng Rama Arya maksudna milarian paman Arjuna lu dola tiga kieu kayaan ayeuna katuruk katutup bapa maneh geuring teu damang we parantos sasasi satengah menit teu lebet cai-cai acan saha nu nungguan ditu pun biang sareng si gareng kitu pulang ai maneh dikirit ka mana atuh kumawi bade nguningakeun pun bapa teh cenah agan ieu mah manawi sareng manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu naon saur pun bapa teh ujang satengah teh eling bisi dewek isuk pageto dicabut ungu bisi diparengkeun dewek rumpak teh ngin diburuan gitu amanat teh alias maot iya aing hayang panggil heula jeung nunungan gitu tah amanat teh itu amanatnya pun bapak teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah daah teu aya piletaheunana bener Kang ajri abdi teh urang kiraku nunungan kedah angkat ka itu dewasa deui nyari dewasa abdi teh dibejakeun ku kaula tah kitu kan saha anu diharapkeun ku bapa maneh sadayana kan si gareng mah ayeuna teh parantos nyieun peti dumeh dunungan bade ka itu oh dajang naon beti teh peti model onangan teh geuning wadah amplop tong sanes kainnya katang agan nya ieu mah kolot geuring teh dikomersilkeun nya gajah geuring teh kamari we da kumaha di pasihan artos geura naon ieu cenah ka itu neangan sereh seureuh urang godog urang peureuhkeun nya kalah dibelikeun useup da bapak yang teri da lain ku useup teri mah mun urang ka pasar we teh Kang Teri jeung urang mah eueuh da kudu dilaut teh eta duit keur meuli martabak teh teu kacongcai teu aya kene naon eta kitu saja bina ti palai di layar kununungan teh cenah jang meuli oleh-oleh yang martabak daing teh geus teu sagala teu asup aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telur nya ya urang beuli we teu naon kaula teu naon lamun ka itu nuhun agan sadasana ge ya saha we anu haat kerasa ngalayan begitu sanes teu terang dunungan sadayana nuju repot ka aya di negara iya si gareng mah gara rumah dunungan dek ka dieu kan ieu teh kenteng teh dipupus-pupuskeun naon maksudna nya maksud eta WC dipenet maksudna mah hayang aya ganti aya ganti ngarehab tempat nya ai datang ya atuh teu aya halanganana
dina lebah dia hayu urang ini ngana perlu ditepikeun heula ka karaton nagara Kawa Prabu mawi gitu kan manawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging daah moal mungkin ai Gusti Prabu mah lan ya pasti lagi meureun nitah kaula mawi gitu kan geus dibawa ka mana wae ubar ka Imanoe ka Tante Yusuf ka Hasan Sape'i Hasan Sadikin beurna ieu teh ka Empus Engkes Mas puskesmas tong dituntut atuh teh itu bulan teu aya lanong anu tiasa kalah ngabareuhan bulan teh itu bulan ya sapraptanepun Prabu Batara Kresna ieu ge anu milarian trik Pangindra Jala anu parantos nipu daya ka Prabu Yudhistira Gatot Kaca saha wah pindah pindah saha mereka torekan itu menekat torekan kumaha mun pegat tati koro teh duli nggerong aing aing satu saha ini hempeng gitu leret atuh rek diuk teh sugan teh eueuh lomang mun loba lomang ira dek diomeanana ieu jalan ka dieu mun lomang ngungkul Wabatara hot Wabatara mana itu di luhur baru depok itu Gusti Batara Kresna alhamdulillah Gusti kebenaran aya aka apa ai Kresna budak saha bapana kok itu apal kana pencak kaki semua saha budak saha anak saha putrana Bapak Dalang Nang Taryana jauh-jauh kan anak Masudewa jauh ulah kaget sayang wis kena bikin pinas sayang semah pangabaktos agada wala abdi nuhun cepotola bagja teuingna asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi kahieuman bangkong kalaresana tuh akang doraka sabung kadanguhun kumaha Gusti Batara disebut bangkong kahieuman bangkong hitam Gatot Kaca kaulah nunua mulih di mana pada angkat ke mana wah teh
selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat bejatin warga persaya Arjuna teu aya Bima teu aya dawuh maksud gua ngalayan Yai Prabu ka karaton nagara dong ai barang dongkap kainya ujug-ujug gabrug ge tuang Rama teh wa Prabu si horeng cenah cikeneh kadatangan jelema anu mangrupakeun ua kakaraton maksud tujuanna ua teh cenah ngieum pusaka layang jamu sekaligus sadalambang kagungan negara wah disangakeun ua disangakeun bari padahal uang mah teu ruasa yakin ieu pagawean jurig anu nyiluuri setan Sumarwa kalian anu newo-newo kaya negara nepi ka kieu harengeng ieu kajadian netes semplek nincak semplak ing paribasa sih teu dirubah netes semplek nincak waduk sebenarnya manusia ya punggu manehna anu ngarusak Gusti Batara tengah jawab ambek meureun tak sakitu ieu nagara amarta ieu bakal leuwih ti kieu kajadian mun urang ayeuna teu buru-buru ngayakeun tindakan anu leuwih yakin ningkatkeun kawaspadaan jeung kapermatinggalan urang neangan tarekat sing langkung ketat we kabeneran mending maneh di dieu sepot umawi lalu kalau resan tepang sering juragan anu meh di dieu oge kan teu nyamper Arjuna ka maneh dina waktu mimiti kapangi eueuh umawi caya ngalihan da pugu abdi teh ngagugulung pun bapa kulihan mah maot teh bapa maneh kunaon Aiteun babari jueuh si Panon babari jueuh eta mah nya mangge kasedih teh jawab si Panon mangge kasedih teh tong borok kitu eta mah aya mangge suung buruk jo guwuwu teh ceurik naon maksudna ge teh naon maksudna kira suung ngeuting cerikan dari besan bapak maneh geus sabaraha poe geuringan sasi satengah bulan ayeuna teh parantos tiasa aya nu lepet tuangeun boh leuteun oge ai kapalai ageung martabak telur mah jeung ngajak roti bakar da wala astajiga lamun sia init ka pusir dayu aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nyiningakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Kresna ngerakeun anak teh singkong kopi HP-an kopi teh geus mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureuy teu boga tumpa-tumpa kieu eta mah nya teu jeung adeuh da biasana kitu meureun kaceurik-ceurik sia teh mah komersil bisa adaptasi teu boleh jadi duit we sia eta mah tina sagarupa teh benar da aing ngopangna kikiran dah yang loba duit tapi teu dijabah nepi ka ieu nih aing geus loba aya nu maok ning eta teh barokah eta nu katingali ku maneh pajakitna naon kawitna mah bulan Tuluwisen dina teh sapira tuluy hareeng sok naon entok bareuh patuanganna teh enak ai bareuh malah tiba heula bapa maneh mah dah panginten kitu rupina ayeuna teh parantos sagede muk malihan sagede kalapa ulan
gegerungan bulan mus-mus les temut di bumi alam. Ai abdi sedih teh tiasa mulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot. Ai kapal lain ai abdi pangna luntang ngantunkeun lemur teh nampi utusan jeung bapak cing cenajang. Pati-pati ninggalkeun alam dunya oge aing teh hayang panggih heula jeung dunungan jeung sawe anu kersa ngalayan ka itu. Eta mah bener aya nyaah nama gede ka bapak teh. Oh, gede. Tapi aya kercageun ngaganggu we. Celingan gara gejebur batu di baledog-ledogkeun. Batu bapak teh tipat celingan teh beneran cucut. Ajuan aing deung-deung. Da kadang-kadang oge tong kitu atuh da pika kageuleuheun meureunnya. Kadeungeun-deungeun sarua pika geuleuheun. Tapi juga. Tapi kayak atuh meureun sabada rengse ieu. Kaca ulun. Wah, ninggal dina gambar lopian. Naon mah? Dupi pagi apa di lada cicing lah cicing heula. Nah, ayeuna nasib nu leutik. Abung purianeuna na bapak aing. Ini jadi mana aya pangabutuh aing. Da biasana ge baheula ning hayang jadi caleg aing minta tulung. Bener akang tim sukses. Aing jadi relawan. Aing nepi ka apruk-aprukan ka walungan. Bentas walungan gitu ke kampung-kampung. Geus jadi. Are-are geus. Da kadenge kok heula ge. Ieu musuh teh sabenerna masih kena kukulibekan aya di wewengkon urang. Leres we. Tingkatkeun kawaspadaan. Kinten-kintenna urang mana? Teu apa? Hayang nyaho urang-urang mana nama urang tewak heula. Tanyakeun urang mana. Nah, geuni gebuga dana ku abdi lah. Kagok aral abdi. Bapak gering dunungan eueuh. Pae kitu penasaran abdi lah. Tingalikeun abdi mah. Siap ulah upami kitu mah urang pilarian heula we. Ngan ieu we bapak kurunyung teh bejanya si gareng datang. Bapak geus jadi mayit. Mengening loba pisan ka hayangna teh. Oh, bener. Hayang bubur ketip. Ada sama rasa anu gering. Nya. Kinten-kinten paling mana yang musuhna? Jeung deui eta musuhna teh duaan. Duaan. Anu hiji awewe. Alah. Mun geulis euy. Ini awewe gitu mau kau ditewak. Oh, dan bagian akang gitu. Kebeul teh ini abdi bubujangan. Geus karahan ge. Geura tinggali dina gambar lopian. Kasep ka kaca, kaulah. Doh, tinggali. Saha anu keun lunguan ti kajauhan? Awewe lalaki. Istri wa. Kan. Ya geulis teh. Cicing. Ini geulis mah. Mun geulis kan agan mun goreng patut keur abdi. Leres mah. Bentukna kitu. Iya. Cepot. Tinggali. Limon. Sahatan nulunguan di hiji leuweung. Cing. Kuntilanak teh mah. Tapi awakna mah mulus. Ontong kanu kitu wae teh sebelum. Yakin kitu rupana? Kitu bulan. Bener. Dawala
ngomong katinggal dia oge kula awas keneh abdi mah si cepot mah tosmin naon min teh euy geus teh nyaho mah min geus teu awas da oge plus aing mah plus jelas eta tah tingali nu malingna saha cing waduh wah jelema kasep we kasep ngora kene ta eta anu bisa mancal putra mancal putri jelema ieu yakin aya nu nungguan aya bentukna kitu awewe wa tingali wa lajeng Prabu Batara Kresna ieu ge dudu wong samanea bisa mancala putra mancala putri leres lajeng ngagibegeun dirina ngange aji malih warna ieu ge dan neraking kangawatak aji malih warna bendera ngawatak aji malih warna